ya Kiai kidu diundang muludan. Kiai diundang muludan. Diharapnya nak numpak na kieu dibuka kopiahna. Ngaran aja tuh bari nyantai we. 9 sampai 10 lah. Lewat kota. Barang datang ke lampu merah. Ayo WTS. Kota. Pak, bos. Boleh enggak saya ikut? Boleh katanya deh. Naik. Ya, naik ya kajero. Barangkali Bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani Bapak. Oke. Kiai na hebat ya. Kiai na potongan pudoli meureun ieu mah ya. Oke, jaga ayo. Ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini, cik mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai na make kopiah apa? Maju make sorban. Jicak wetes ji banyak kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya, mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, cek turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya, saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan gigi saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah. Sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter wetes. Salahin muludan. Datang ke tempat muludan, atau kiai kita kan nginjem, bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, dibere kok ya, tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes, kan gesadang dan wetes, cambrok, nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab, kabarnya ada gelis. WTS nah, bajunya rada rapi, yes. Turun kiai na, pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambutnya anak, diciuman urut bulak balik. Atuh ibu kiai maksudnya, ibu kiai, alhamdulillah, jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan Gus Yata. Lagu di forum bawah. Nah, itu kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Oh, di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh, aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena. Atuh terus atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kosi sakit. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik gana dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah, ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Tenanau sedih, ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong gos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik, cerikan ibu nyai, cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar, kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik, atuh mah nya cenah urang teh cerik, deui bapak.
Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek ya aing dicengcirikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya ini udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah. Oh untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh atuh akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek nanti tetep kuda turun baik turun di berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS kia baiknya ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing nek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia kamaderes kiai du digoda ana wali harus model si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siak ya Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya nazwi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sodakohan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sodakohan anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh careka
geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya memang abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal mengkemat HP tuh daripada dicarekan mending belean aya tah sia ieu berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sodakoh maluluh geus eta mah komo teh lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut teh masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok teu di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadahar dicokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sodako mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat kayaknya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mau benang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh beusi deui ka mamana pake bae kitu Gus pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum naon motor tisa dipepen maksudna naon beusi deui ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teu jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bageur amatnya bageur ai beungeut teu sabaraha cek cenah bageur tah kan boga gitu tah itu kaset tapi cek ngeliat kurang bageur tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bageur tah mulai gitu ngan apa nggih neng di mana pabrik emang mana sih nuju kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodako babari jasa geus ka ditu nama masrakeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sodako nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sodako baheula makan disebutna mahugi sodakoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodakoh eta ge sodakoh juring ieu keur carita bab sodakoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ya sia sudah teh sak gitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah
moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal tah mah urang anu sedekah muludan. Beuh, di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bae lan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Lumantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahoan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana. Memantak di dia istifham takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.